suluh-suluh acan boga beas itu lumayan iya beleumeun tah enak kemana nya tah neangan suluh karek beureun seuneu meureunna boga suluh kieu cacageun teh Nah, aneh teh keur naon? Maneh nu sok maneh ku cihandeut mah urang sok citiis naon pan nyaho teu boga beas tuh aya beleumeun beas teu boga suluh eueuh cik atuh suluh wae mah beas mah kudu dibeli teh aya kena isukan lah ada anu mah beurang arek lagi hoream arek barang asakan kumaha ada mahi meureun sakitu ge atuh nya eta dua siki kieu narek mahi kumaha atuh tah ieu belahan tah belahan maneh atuh nah maka jadi nih tah ka pamajikan belahan atuh atuh nya ku akang pira ku abi mah nya kudu ku sorangan perlu naon cok atuh bedogna astagfirullah sorangan anu kitu mah urang arek aya perlu heula jangan kaduit pan jangan beas oge balik ngesrek ini kan mah teh bener hayang beas mun arek ge teh isuk mun heueuh mah nangan duit pan teh tadi oge ngan eueun merena masa nurek merek ngajadog gungkul mah sugan aya urang enak punya minjem heula nginjem mah ing bayareun meureun Kang ulah hayang nginjem aya mah dengan suluh we heula aya beas mah sagelas bae lah urang sanggukeun bubur sugan mah jadi loba mah aya tuh kita sok kitu ge hararese meeting os gadang kantor udah aing ngambil sudah ge da ting suluh mah aing mah nyangkeun sekalian sih amak-amakan pamajikan kita kumaha emang beureun saeutik suluh moal hurung mari mana ngan kukulunu we hayo untung balik deui lek teu kukulunu kumaha atuh mikir atuh dua siki kieu da moal hurung meureunna eta teh belahan atuh ku sorangan perlu nyaho yang penting mah nyaho beas ngarti henteu heueuh lah ditungguan tah kitu atuh ngarti tongkos budak leutik boloon ka aing nyebut boloon teu pira pasal suluh pangbolahan kok nah boloon kitu atak teh tuh pisan jadi pamajikan teh cik atuh ampun aing rewelang terus ampun aing ya teh sabenerna mah pagawean salaki heran ditutang tidak teh lawar teh aing aduh ari maneh ngan kukulunuk we ieu teh hayo we kukulunuk udah tukang rek teh kukulunu kumaha ieu teh segala hararese kumaha deui hasil nyedang teu nyi euy aing bingung semangat tuh kehidupan dengan kieu we urang jadi alasan hungkul berarti tadi akang mah alasan urang yang daang lapar ti isu
kan dari kita Kang. nginjem ka si Jupri di Atuh Kang da ari unyam-inyam mah tuh saha nu rek mere. da anu gawe-gawe pada nu ngagawekeun puguh deui Kos batur kuli macul gitu Kang kored ngored paribasa. anu nita Ada eueuh teh da Kang mah taradaek ning kamari diajakan moal da urang manuk kitu mah teu bisa. Tuh, rek ngomong naon sok. lain teu bisa urang teh hoream jadi suku mami teh Loba alasan pisan Akang mah. enak mah ieu we tuh nganyuk heula ka warung atuh Ji Aing asangan nganyuk kayak kenapa ada dibayar lagi ku urang meureun dan ku maneh tenang kitu Kang. tukang warung Sok naon sedih aing nganyuk teh. Walamun aya jelema gigireun mah paling urang geus diomongkeun batur. lah atuh dalin manehna nu arek mayar gelin arek ngomongkeunna Era omongan batur. lamun ngomongna tah pangmayarkeun baru ngomongkeun di jabrodan jelema kitu mah tuh ku aing ke mah lamun ngomong teh para rubuh teh bebek-bebekkeun sumut-sumutna anu ngomong-ngomong batur teh para rubuh teh Bogoh ada sumut dah hanya. heupan sumutna sumut naon nu kitu mah teh hatena goreng teh jelema kitu teh Itu teh nama naon itu deui belahane suluh ayeuna mah. dengekeun pan urang teh candaang urang eka gidig deui Aing sangan kitu. kasih Badru biar kasih Jupri eueuh kasih Badru udah gua heula Tapi kan ka Iraha atuh. wah pan mana yang dang maneh teh ai mu nganyuk mah kecuali maneh daek nganyuk atuh enak ka warung daek henteu Mau mah. mata ge da gua heula sok ge belahan heula sulung mah urang eka si Jupri kasih Badru si Jupri geus teu bogageun bieu teh da gua heula tenang we yang penting daang Ya aing mah tah mulahan suluh unyak anyu. Saheran da tuh itu tungguan leuheun hasil. Resik, udah salah kita ditutah-tutah nanti. Rodat.